Nggak bisa. Dadah. Udah. Tell me why do you stay? Love me. Why do you love me? You know. Tell me why do you stay? Love me. Why do you love me? You know. Kitchen guys. Ada cilan. Ada cilan besti. Ke besti ada cilan. Halo sampurasun sadaya ayeuna abdi adik-adik. Ningalikeun naon lain layan di Hotel Vietoko. Di dieu aya corner. Corner eta teh angge telur omelet, terus scrambled egg, terus aya long john sandwich, terus di dia aya teh panyaki, terus di dia aya mie kuah. Nah di dia oge aya buffet. Di dia aya isi dimsum selection, aya nori, bapau, aya mantau, terus di dia aya bapau deh. Nah di dia aya kondimen, eta kondimenna bubur ayam. Di dia aya main course eta makanan di main course. Nah di dia oge aya pastry corner. Nah di dia aya tempat ke pizza, terus donat, terus di dia ada es krim. Nah di dia aya roti-rotian. Nah di dia oge aya salad, salad sayur. Di dia akan dressing, aya dressing. Terus di dia oge aya ke buah-buahan. Biasana teh buah semangka, pepaya. Terus di dia biasana aya melon. Di dia oge biasana aya kopi jeung teh. Dia gula. Nah di dia aya sambal terasi biasana, terus sambal kecap. Terus di dia biasana aya nasi uduk, nasi kuning. Nah, kabali dia aya angkringan. Di dia biasana kangge jajanan pasar. Di dia kadang aya seblak, aya lumpia basah. Nah di dia aya roti bakar. Terus kabali dia deui aya nasi kucing nu biasana diisi jeung sasatean kayak sate kikil, ceket. Di dia aya kupat tahu. Biasana di dia buka jam 6. Nah di dia aya soto ayam. Nah di dia oge aya Indomie biasana. Ieu keadaan restoran Grand Cokro mun geus closing, sepi pisan. Ya karena orangannya jadi sepi gitu. Nah tinggal itu. Ini backlight guys, maafnya. Hampura backlight. Nah pokok nama di dia teh tempat makan dahat gitu ya, tuang makan. Nanti aya babaturan abdi ke vlog oge. Nah bagus kan? Someone new, I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been Nah di dia aya ruang office ke staff,
Joplin guys, Joplin. Ayah kitchen, ya kitchen nu ayah di Cokro. Di dia ayah rencangan abdi, ayu, nah di dia ayah ieu balakang kitchen nah. Ieu ayah e-corner, ieu rencangan abdi di Ciamis, ieu oge di Ciamis. Ieu isi dalemna e-corner. Ayeuna abdi bade ka SIF, bade ngamicrowave. Gas. Apa? Nah di dia ya SIF. Tadi aku mah jangan. Ayah Pak Lutfi. Siapa? Bapak, ayah Pak Lutfi guys. Nggak video call. Video call siapa? Nah di dia saya SIF. Di dia ayah Bapak Asep, tapi biasanya dipanggil Mangkui. Halo Bapak. Saya ngamicrowave. Ya Pak Lutfi. Halo Bapak. Anu senang. Hai. Kenapa diputusin cowok tawar? Di dia ayah barang store. Dia ayah Pak Bambang. Halo Bapak. Dia kitchen di SIF. Nah, dia abdi karek beres ngamicrowave. Guys, dia abdi ke di SIF guys. Babaturan abdi dari sana. Dia ada mangkuy. Dia ayah teh Elsa. Halo teh. Ya Pak Lutfi, kalian kopi. Ada lagi. Barista. Ini Pak Lutfi kalian kopi. Siapa? Nih, Anjay, keren banget dah. Pak Lutfi keren ya. Itu yang tes pun udah diangkat. Bade balik ka imah bareng rerencangan abdi.